Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Nemandak ditanya Tuan Syabdul Qadir, Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun. Abdi puguh geus istirahat awak mah gampang. Tondo istirahat mata sare. Cari geus terlalu loba ngadengekeun. Kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare, bisa ka gunung, bisa ka leuweung. Awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek, istirahatkeun ku urang. Mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah, di Bali misalnya, ke Singapura misal, istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir. Haha, istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sepeda hayang motor, tina motor hayang mobil, mobil hayang sababaraha macam, istirahatkeun geura kos kitu teh, buka tunda di dieu indah ge. Urang tadina hayang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu, ti dieu hayang ka dieu, mun karyawan teh mah karuan biasa hayang personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur, istirahatkeun geula tah, simpen di dieu. Nah, segala rupa istirahatkeun urusan duniawi, istirahatkeun tah ka Allah keun hiji. Kumaha carana Tuan? Carana gampang. Nu ku urang diangan-angan, nu ku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana, rusak, bakal ditinggalkeun. Urang bakal ninggalkeun da imahnyana, ninggalkeun urang ti heula wa imah urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana. Masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maninggal ge urang udag-udag adu bako. Pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala, awalun bilan tidak wa akhirun bilan tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah, angan-angan piceun timpen di dina. Tah istirahat eta nu hese mah, istirahat mata mah reupes, istirahat ceuli mah gampang, malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel guna sia ngaji istirahat obat mah nu kos kitu mah. Istirahat mata, istirahat ceuli, istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir. Nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran. Lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu. Ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat. Aya tawaran awewe teu jore. Tapi aya ke harapannya eta. Tolol tuh goblok. Istirahatnya setengah-setengah tahu istirahat ya. Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu, ih mata hate ka Allah. Akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid. Kaluarkeun geura hubud dunya dina hate, lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate, kaluarkeun. Nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu naon ngaranna okos belantara teh urang leumpang ninggalkeun belantara sesrut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat, ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teh kanyeuneun akhirat. Geus ninggalkeun dunia, ninggalkeun akhirat, kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat. Allah mun geus kadinya indah jasa. Eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah, eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah. Kieu bae. Nu ku urang diangan-angan, nu ku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana, rusak, bakal ditinggalkeun. Urang bakal ninggalkeun da imahnyana, ninggalkeun urang ti heula wa imah urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana. Masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maninggal ge urang udag-udag adu bako. Pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala, awalun bilan tidak wa akhirun bilan tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah, angan-angan piceun timpen di dina. Tah istirahat eta nu hese mah, istirahat mata mah reupes, istirahat ceuli mah gampang, malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel guna sia ngaji istirahat obat mah nu kos kitu mah. Istirahat mata, istirahat ceuli, istirahat awak
gampang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore nanti aya ke harapannya eta tolong tuh goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu ih mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang lempang ninggalkeun belantara sesrut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teh kanyueun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus ka dinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga woi pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia sanu urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta jenama overdosis eta overload aduh kabeh kadeulean ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol da katabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah bae mah kana kadeuleum tolol teh macam we eta da satu kebanggaan turun deh jeung presiden eta dunia teh mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutesna jeung Allah Masya Allah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah Masya Allah matak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetep sakirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti beto ngalengka bae tah dideukeukeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babariasa ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy
geus datang Mekah kuari yang mah deui jakal hayang balik ke Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur sing aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya gitulah ada jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deukeutkeun teh leka tet datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun urang deket jeung Allah teh talelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa guys cek nu kolot si juri tah lain bagian di aing aya di aing ya kana teh cek nu ngora kitu kene ieu mah juri beureung kajen kukumaha ge janjana kadang aya kadang eueuh wah maka jangan kukumaha ge mbak aya mbak jambrongan ieu mah cenah mah ayo deket jeung Allah mah ngeunakeun jas masyaallah karim namun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti Maha segala-galana ya Allah tinggal urang kadeukeutkeun Allah deket jeung Allah miceunnan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tah kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat ngabur siakan itu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kober hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pemerintah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun pinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema nu sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat dinu geus kitu tah lamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuh nanaon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja lipu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya na sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah merekos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dek dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah agar susah mana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung roatibna penting ba'da maghribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia
pada isana ge aya pengajian di musola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuaing ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah baju geus sing ciripit lain deui kamari mah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kekembangan di sisi imana aja segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari dah nanya paling gaeng dibere hatena geus juare geus julid hatena geus julid ustad pajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizingkeun geus tilok ngaji masalah nanyana tilok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari geus cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan kuari geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati ka nelayan ditanya kok siapa ka jati bae sih nginanya aing pelayana pingpingna parutih anu di imah leteng hideung ada geus boah mulai geus kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dari pencetan gitu di imah bapak hayang cai bae nyokot bae sih kok sebegeleungeun mun kadadengekeun asana kaceuli kuari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asih maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika badehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg tak kapan ge henteu ka caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liya beluakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene masyaallah nya teh masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleuna mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambal lage henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu tah multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan ngeunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan yang keur susah barang jadi kiai tewau jeung leutik Masya Allah mun ngariung tadi berkatan marah halo ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wacak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh
liyabluwakum, dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun, anu pinter anu bodoh dipinterkeun, nu lain kiai dikiaikeun. Coba tah ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Istiqomah henteu manehanana. Ketika istiqomah ngaji bae, keur susah ngaji, kesenang ngaji bae, kemudian nyana teh keur pakir ngaji, sore ngaji bae, jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah. Berarti ieu mantep ieu dicoba da ku Gusti Allah, toat-toat bae. Dah keur teu boga mah pikiran zakat aing, barang engget-engget ya ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia, ya zakat, barang sugih jasa poho zakat. Poho zakat. Iya bluak, masya Allah. Mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun. Kadang orang dibere susah, kadang orang dibere susah, kadang sugih. Ieu diperhatikeun ku Allah dicoba. Susah sia kos kitu ibadah, sugih sia kos kitu ibadah, kos kumaha coba yuk. Nah, kuari sehat, keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha, keur sehat kumaha, keur gering kumaha, keur gering. Ai keur sehat tilok Allah-Allahan, ai keur gering Allah-Allahan. Barangnya na berbaring di rumah sakit, Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok. Cak anak nangeunaan ngadenge abah ku ari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae. Bah maningan muriang banyak atuh sia naonan atuh. Kamma ge bager kamma. Abah keur sehat mah emak beak dicak-cak di dangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah sia ka mana ulah kena ka mana gitu. Ampura tangeunaheun sada kula. Abah mah maning ulah cager-cagernya. Dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deh ku ari masih ka mana tuh caku lagi mending ulah cager abah mah. Dicoba eta ya Allah liyabluwakum, masya Allah. Nah, supaya stabil, keur susah, keur senang, keur sehat, keur gering, keur sugih, keur fakir, keur jadi rakyat, keur jadi pejabat, tetap ke Allah. Masya Allah, mantap jasa. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, maksudnya liyabluwakum fima atakum. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab. Sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab, kancang nyiksana, cepat nyiksana. Kacepetanana lantaran diudang paeh siksa. Wa innahu laghafurur rahim. Sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura, yakin aya laman didinya gopurna segat mubalaghah, yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipake ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah, barang bogana naon hartana dipake ibadah bae, senang pakai ibadah, kernya lemah ibadah baik, kuat ibadah kerja di rakyat jadi ibadah, kerja di pejabat jadi ibadah baik. Nah ibadah disadiakan wa innahu laghafurur rahim. Jadi engke kadituna hasil cobaan anak ku Gusti Allah, anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga, anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab. Hasil cobaan Allah bakal seperti itu. Tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu. Ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu. Ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu. Maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan. Yeuh lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim, lamun maksiat teh bakal diberena sari'ul iqab. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang, diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi,
dimantapkan keyakinan orang ka Gusti Allah sehingga orang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Depan ayat 2 malaikat disebutlah malaikat hafadzah dikatuhu ayat dikenja ayat ke asal maghrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ke disip aya sip 2 nya ge sarua. Oh malaikat peting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peting-peting ka eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat tak eta malaikat pencatat teh moal pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika orang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna angru urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang enggak masalah tuduh abeh malaikat tetap aya di urang. Nomor kedua ketika goib ketika urang ngising malaikat embungeun ceuk aing mumpung ka tempat bau-bau kos kitu malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres ngising nak karak. Nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan ketika orang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu mah beres eta malaikat bungeun. Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tak ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun bung jaga aing meneuleuh kos kitu tah teu hayang kontak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyanakeun nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang nyana wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah egeug dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge kuari urang dek ka Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas leutik ge aya 2 kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro ndek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul nu sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun teu kumaha manggulna puguh aya ge sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya kana ditunda sia yang dipangmaokeun teu bisa eta keur carita babawaan bekos kitu. Nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditomlekeun ka urang dosa urang ditomlekeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung kana dosa nu sejen teu bisa ku sorangan da eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji, tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang
begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus, jol bae jelema anu dizolim ku urang teh nelu misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak dareupeun batur datang ke batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zolim ngaranna eta kan zolim nu kitu ngaran kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah eta zolim ngaranna urang mah puasa urang mah salat urang mah zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jo aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian kunyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai kunyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beurang cara golok geus aya di bibir abdi jawara nyana mah kuari jajawaran hai siap pokona mah abdi ayo hitung jadi kumaha hitungkeun kumaha miskin aya kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu geus kieu kudu kumaha teh ya kahadeannya nah ka dieu keun salat kakak cokot ku adik haji kakak dicokot ku adik jazolim taneuh teh saeta makan ipan kali 5 juta pan semeterna beuh bohal biasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta bae lana tuh kan wah dicokotan gawe tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleukeun ka nyana kabagusan ganjaran kakan cokot ka adi ieu kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun ka nyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu ngaranna dosa nu zalim dibikeun ka nyana yes tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu we ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae keujeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tatangga carita jeung dulu mantap ngeunaheun urang mah lamun ka situ aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae sia di akhirat sia ku aya geus beres nu urang tetep nu urang boga motor jalaina ngridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakal polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing mah ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sepira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus we itu nenangkeun pikiran bae geus geus sama guang ge di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh si emang nonton main bola jam 3 beureun pamalinganna milu jeung kula main bola eta jeung kumaha ge milu nonton ya poswan hendak lompat ka mana ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu tah ieu catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moh eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna wa nu dianiaya pare teh hiji bae ge angel da saurang narangtung patapengan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa orang geus kakejet mah ngeugeuraan
maksudnya dekat neraka lah pokoknya penting ya gegeran ya buku ke neraka lebih panas tak ayo kena telet ini jelo babai ge pohara jasa nah iya mana yang maling motor yang geus bisa ngahelak deh jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci tehnya ngomong tah ieu curug saya yang motrek aduh geus deukeun aku cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorong mah atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong mal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungit arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibun naon nukunya ada dipigawe ngomong kabeh ya Allah. Nah iyalah wala taziru wazratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ke pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer biaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh panon pa ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu itu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya siapa pas ini kunaon nah urang sari bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat ya pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kula macak malaikat kon teu pasti henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak Allah ini ta Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata urang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalep paje kana si Rudin kemah pokon tenang amat tenang kolot-kolot tenang dek naon tuh dipasinikeun itu batur kertas ini kula menungguan lawang sorga dibuka wah aki-aki sombong sih aja itu kuari mah sombong ya wayahna cek senang kuari mah sombong ge cek jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumana isu-isu teh tuh gawe sih maki gawe naon teh mah ka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur segala rupa Allah ya sagedeung deui ieu mah deuk bawa ka sorga ku Allah aduh aing ante hanjaka teu kos sia we ki gua ari si hanjaka baheula si aing hayang ngabonceng Gusti teu dibawa pan gua ari kakara kerasa Gusti ya engke bakal yang jadi aki-aki anu nurut teh anu jumana isu bae jumana setengah 12 tapi setengah 12 ge lumayan kene sih endog-endog bae meunang وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات وهو aitadima وهو رب كل شيء Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu allazi ja'alakum
ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi, raja-raja di muka bumi. Nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebal deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah tenang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah. Mentak bahasa nage kakangjing Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnakum khalifah. Hei Daud, kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah, pemimpin dunia, pemimpin negara. Jadi ya sarua, allazi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae. Negara nek dikacutkan, nek dicilakakan, Allah mimpin ka eta negara nyadiakeun pemimpinna anu zalim. Allah dek gabereskeun eta negara statistikna misalna penataanana dan lain sebagainya. Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkeun ku Allah, urang tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten, kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram, malah didobatkan ku kiai kene adu argumentasi. Eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim. Kos itu mah kos kitu teh kajenting di halangan ku bae moal bisa dalil, tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awewe enahan kiai ngajakan ka awewe. Atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup ngaranna teh. Lain Banten bersinar, Banten redup. Kuari mah lain redup deui gua ledeng. Jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah, geus redup deui geus. Wape kuari mah ngararingku. Tuh, tinggal kipu deui be empot-empotanna. Aing kapanggil tamual, tenang pun, moal pun, kalem ae. Aduh, masyaallah lainnya na bae loba. Tuh kan, iya sih ta. Masyaallah Allah deuk dijadikeun pemimpin kos kitu. Cak Kanjeng Nabi ke kos kitu. Di mana Allah menghendaki satu negara bagus, Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus. Ketika Allah menghendaki negara itu kacrut, Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut. Jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae, dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae. Geus ka dieu bae belokna. Eta teh nang Allah lain menang urang, siganang urang milih rakyat, ngajenengkeun rakyat, jadilah manehna siganang rakyat, hakikatna mah menang Allah. Dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif. Nah, ieu ge sarua khalifah, ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngana wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang. Urang mun nyaritakeun kos kitu begitu geluna ka Amerika, tolol amat goblok amat atuh ta Amerika. Lantaran kekayaan bumi pertiwi urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu yeuh kanu lurus u ante Amerika tetep bae ketika pemilihanna hese bae berarti Allah endeuk ngajadikeun negara urang ambruk. Tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah, suara rakyat suara Tuhan. Iyalah bahasa ahli filsafat. Artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat, terserah rakyat dek milih ka mana, dek dibenerkeun negara deung teu. Berbagai argumentasi jeung hujah, adu argumentasi. Tapi awas sing hade dek ka mana arahna. Dek ka mana arahna sing hade. Nah ieu negara urang. Ieu teh perlu pemimpin. Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah nu ngajadikeun khalifah. Apakah Prabowo nu bakal jadi, apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi, apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi? Teu jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama saha nu nyaho ke aya jurig muncul bae aya calingan. Teu jaho urang.
urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba, urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba. Hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sehingga kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang. Nyana teu memiliki negara Indonesia, aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres. Jembluk bahasa Cina teh jembluk. Penting beuteung aing jembluk nya nama. Sok sina mah cicing di mana apa memiliki nyana bahwa ieu negaranya henteu nya nama. Henteu nya nama. Urang nuturkeun kos kitu silakan. Tah, ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara. Tah, tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha. Lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha? Pilih bae geus ka dieu ambruk berarti. Aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah amruk geus henteu na. Nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna, nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna. Lantaran boga kepentingan masing-masing. Geus dibere ge, geus dibere. Acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan. Tok wari bae gitu. Ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu, nu ngadukung ka dieu. Pada eta teh meureunana boga kepentingan. Henteu saluluhuna didukung-dukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun ku kumaha ge. Aya kepentingan kajeun ku kumaha ge. Jadi berarti ka hijab. Anu ngadukung ka dieu aya kepentingan ka hijab. Ieu kepentingan ieu anu ku urang deuk dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah teu carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah silakan eta teh nu hese ge nu mantak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan aya nu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi puguh geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare cari geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tatadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sapeda hayang motor, tina motor hayang mobil, mobil hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karuan biasa ge personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula tah simpen di dieu tah sagala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun tah ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maninga dia urang ngudag-ngudag adu bako pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilang tidak wa akhirun bilang tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reupes istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat obat mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika aya naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolong teu goblok istirahatnya setengah-setengah tahu istirahat ya Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu ih mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid
keluarkan dira hubud dunia dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunia jeung hubud ka aing di hiji hate keluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang lempang ninggalkeun belantara sesrut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia asa nu urang bae kabeh ngontrak aing gua pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta jadi overdosis eta overload aduh kabeh kadeueun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naik nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak bener teh pokona mah geus kitu bae tah mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus seguru kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadal tolol tah pajar we eta da satu kebanggaan turun deh beung jeung presiden eta dunia tah mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutesna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi orang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sih cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti betul ngaleng ka batu tadi dekeutkeun kan lawa eta Baitullah keur ngaleng ka jeung Allah mah babariasa ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah kuari yang mana deui Jakarta hayang balik ka Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah ban keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajang darat bae tuh perem deuketkeun teh mereka datang perlu mobil geus teu kapal teu perlu
perlu jeung Allah bae lamun urang deket jeung Allah teh eta lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa guys cek nu kolot si juri tah lain bagian di aing aya di aing ya kana teh cek nu ngora kitu kene ieu mah juri beureung gajen kukumaha ge janjana kadang aya kadang eueuh wah maka jangan kukumaha ge aya mbah jambrongan ieu mah cenah ayo deket jeung Allah mah ngeunakeun jas masyaallah karim lamun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti bahasa galak-galana ya Allah tinggal urang dekeutkeun Allah deket jeung Allah miceunnan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat seuli gampang istirahat awak mudah nihil tama kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur siakan itu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun pinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema nu sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat dinu geus kitu lamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuna naon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun ka aranjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja lipu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya na sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah agar susah mana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung roatib-roatibna penting bada maghribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik ku aing ciadeg dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah terus ya geus kitu bae mah pokona mah
toko aya, rumah aya dan lain sebagainya, ngarokok nu tadina kalau kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus yang jiripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kekembangan di sisi mana aja segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari dah nanya paling gaeng dibere hatena geus juare geus julid hatena geus julid ustad pajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan kuari mah geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai sholat teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati ka nelayan ditanya kok siapa kajati bae sih ngeuneuheun aing pelayana pingpingna parutih anu di imah leteng hideung aduh wah mulai guys kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu di imah bapak hayang cai bae nyokot bae sih kok sebagai leungeun kada dengekeun asana kaceuli kuari aing geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika badahanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg gitu teh caleg dicoba liya beluakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene masyaallah nyata masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleuna mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu tah multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan ngeunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai teu jeung leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah halo ieu mah jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget ya
ibadah gitu ngaran aya ta dunia zakat barang sugih jasa poho zakat iya beluak masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang orang dibere susah kadang sugih ieu perhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat siap pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur gering ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna ba abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge abah ku ari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang banyak sia naonan kamma ge bager kamma abah keur sehat mah beak dicak-cak di dangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunahna sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deh ku masih ka mana tuh caku lagi mending ulah cageun abah mah dicoba eta ya Allah liya belu aku masya Allah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah masya Allah mantap biasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sayanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab kancang nyiksana cepat nyiksana kecepatanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin biasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu boga naon ibadah barang boga naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah bae kuat ibadah kerja di rakyat gara ibadah kerja di pejabat gara ibadah bae nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang ku ari nu dicobana baheula keur susah ku ari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat ku ari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri ku ari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan ya lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim lamun maksiat teh bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati orang diistirahatkan pikiran-pikiran orang tina duniawi dimantapkan keyakinan orang ka Gusti Allah sehingga orang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala supaya ketika aya kekurangan gampang al-manal ijmali utawi ikilah mana kang bangsa kasimpulan amara syari'ul hakim al-kharisina marenda sapa syari'ul hakim yana kangjeng al-kharisina ingong kang naksir kabeh minal jabin
saking wong kang narik zakat kabeh ay yukhaffifu fi khirsihim fi kharsihim yen ta ngentengkeun ya kharisin ing dalem taksiranana kharis an ahlil mali saking ahli harta wa zalika tawi mangkono takhfif iku bitarkir rubu'i tetap kalawan ninggal seperempat awi solusi atawa sepertelu minal usyur saking sepersepuluh hadza min mahasini syariah lan utawi ikilah iki amru ikut tetap saking pirang-pirang becike syariat warafatis syari biar babil amwal lan welas syari kalawan pirang kang anduene pirang harta minan naqsi wa talaf saking kurang lan rusak al mutamilaini kang nanggung karane wa ala hadal makna lan atawa al mutamilaini tekang mantesi karane besiaya kekurangan kerusakan wa ala hadzal natapi ingat sa ala hadzal makna natapi ingat sa ikilah makna amala ba'du ahli ilmi hadzal hadis nanggungkeun sapa setengah ahli ilmu ing ikilah iki hadis wa qala akharuna minal ulama'i wa qala akharuna wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du napon ing dalam sausana ikilah mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalat wassalam ala man dzukir ya qulul gausul azamu maka bakal ngucap sofa al-gausul azam al-kutub rabbani kang dari kutub kang bangsa rabbani kang bangsa pangeran wal haikal samadani lan haikal kang bangsa somadan wal kindil lami'un nurani lan kindil kang cumaleret kang bangsa cahaya sultanul awliya'i wal arifin kang dadi rajane pirang-pirang wali lan ahli marifat kabeh burhanul asfiya'i wal wasilin kang dadi hujjah dalil pirang-pirang kang bening ati lan kang tepung kabeh maring Allah bazullah kang dadi lintang Allah al-ashabu kang mencorong maulana wa sayyiduna wa qurwatuna ilallah ta'ala tegese Gusti ingsun sadaya lan kepala ingsun sadaya lan panutan ingsun sadaya ilallah ta'ala maring Allah ta'ala al-hasibun nasibus syarif kang duwe pangkat tur kang duwe turunan kang mulya As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir kang dadi Sayyid tanah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani kang bangsa Jailan Al-Hasaniyu Al-Husainiyu kang bangsa Hasan tur kang bangsa Husain qaddasallahu sirrahul aziz muga-muga ngabersihkeun sapa Allah ing jero atine ya Abdul Qadir
kang mulya wa nawwara darihahu syarif lan muga madang ya Allah ing kuburana di Abdul Qadir kang mulya Ibnul Imam Sayyid kang dari putra lanang Imam As-Sayyid Abdul Salam Musa Jan Kidausat Ibnul Imam Sayyid Abdullah kang dari putrane Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zaid kang dari putra lanange Imam Sayyid Yahya Zaid Ibnul Imam Sayyid Muhammad kang dari anak lanang Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Daud kang dari putra lanang Imam Sayyid Daud Ibnul Imam Sayyid Musa kang dari putra lanang Imam Sayyid Musa Ibnul Imam kang dari putra lanang Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Musa Jun kang dari putra lanang Imam Sayyid Musa Jun Ibnul Imam dari putra nang Imam Sayyid Abdullah Al-Mahd Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna kang dari putra nang Imam Sayyid Hasan Al-Musanna Ibnul Imam Al-Hammam kang dari putra nang Imam Al-Hammam Sayyidina Al-Hasan As-Sibti ini Gusti Sun sadaya nyatana Sina Hasan As-Sibti Ibnu Sayyidina Maulana Amirul Mukminin kang dari putra lanang Gusti Sun sadaya Maulana nyatane Amirul Mukminin kang dari raja ning mukminin kunya Abil Husain Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Amma ba'du amma kama mayakum min syai'in wa falitil witil ya wujuban ulipa ba'du ay ba'dal mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man dzikir dibuang mamayakum min syai'in dan dina tempatna amma sama gaganti tina mamayakum min syai'in kos gitulah aturan ilmu nau ba'du dibuang mudhof ilaihna wajib dimamnikan kana dhammah oblok gairu ba'du asbawalu wadun wajata dan wa ngaji budak letik kos gitu lawarok tawa gaji kos gitu sama ba'du setiap kanjeng nyarios lalu dipisah maka amma ba'du mantaku orang guari diturutan maka amma ba'du macana lamun nurutkeun cek alinahu ulama ba'd lain Quran ieu mah keur carita nahu Alpiyah ngajelaskeun domahkeun sok aya anu ceramah make amma ba'd teu bagus amma ba'du lamun maca Quran gagarak mim ba'd tapi ieu mah babacaanna keur carita babacaanahu amma ba'du ulah dipaksakeun amma ba'd lamun eta kompetisi coret merah aya kiai aja sama ba'd coret merah jadi itu bagus amma ba'du macana itulah diatur ku ahli bilagah likulli magol wa likulli midan rijal tiap makom aya makolna jadi orang makomna ieu mah makomnahu amma ba'du henteu cenah kula mah neuk amma ba'd bae atuh saboda sia ngancak masyarakat nu nyaho kiai bodoh mantan geus kitu teu maju bodoh lantaran kudu amma ba'du amma ba'd emang salah sok sia mah sok aju hayang disesuaikeun sungut na meureun sia mah padahal ge likulli maqam magol salaman dengan kurang pas
kurang pas jadi intinya grup lamun mur nomor 12 atau kudu 12 deh lamun mur 12 diberi 13 logor habis berojak ke embungin logor tawakulu apaan didinya teh wajib kudu ditendenan Pak litil ya wujuban uli Pak lamun teu aya apaan berarti salah sana salah neraka jahanam bolak lain dia mah lain urusan neraka ieu mah mata turika udah maiban ketika sesuai jeung aturan nahu maka tercelaklah orang nu ngomongna maka bisa diajukeun bodoh amma ba'du fayaqulu bakal nyarita seorang rajaning wali dengan gelar Gausul Azam gelar Kutubur Rabbani di Jakarta aya tokoh Rabbani aya di Jakarta opat tingkat dinya wah tokoh Rabbani eusina sempak jeung cangcut belon ta tokoh aduh ngisin we wara mewah tokoh itu tokoh Rabbani teu kira-kira budak nyeun tokoh Masya Allah barang asup ka jero urang gambar ya wal haikalus somadani gelar-gelar unggul wal kindilul lamiun nurani sultanul awliya wal arifin burhanul asfiya wal wasilin bazullahil ashab maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallahi ta'ala al-hasibun nasibus syarif As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasaniyul Husaini ditinjau ti Bapak Hasan ti Ibu Husain Qaddasallahu sirrahul aziz mandak cek Syekh Fadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan Qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu lamun urang ningali dina kitab fatawi kurang bagus jadi nyana melihat satu sisi lain kernya ngaletikeun lain keur nyalahkeun kurang perbandingan tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz tunggal kitab nyana hampir nyalahkeun ka qaddasallahu sirrahul takset kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob artina kurang ningali fatwa ulama ahli Allah ketika ulama baheula di zaman Ibnu Hajar ngarumuskeun tentang bagusan qaddasallahu atau radhiyallahu untuk julukan wali Allah dikeluarkanlah hujah-hujah jeung dalil-dalil argumentasi nu pohara tetap nur rajih unggulan kene qaddasallahu sirrahul aziz wa nawwara dharihahu syarif dasan mantak ti baheula qaddasa geri geus didiskusikeun baheula kula inget bae ketika nyana ka dieu nyana nyarita lebih bagus radhiyallahu an oh cekula ieu kurang pati luak lieu teu masalah ngan kan geus dipatwakeun geus didiskusikeun lain sepangkat urang nu ngadiskusikeun sepangkat Ibnu Hajar Imam Romli jelema nu teu nyahoun kana hulu peda teu nyahoun ka jengkol urang mun ngomongna Hajar Habib Razak teu percaya urang sebab naon atuh keur ngaji ge ngopi terus panjenengan
ayo nu ngomongna ahli Allah teu salah radhiyallahu anhu gengan dibandingkeun sebab ahli Allah ieu mah ahli batin geus qaddasallahu sirrahul aziz. Cenah kan sahabat kunaon teu qaddasa, sahabat leuwih qaddasa ngan nyana nu ditembongkeunana syariat. Gelar ulama radhiyallahu an. Gelar kitu ulama Amirul Mukminin Khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu an sebab nu dijalankeun secara zahir syariat. Ketika nu dijalankeunna batin qaddasallahu sirrahul aziz atawa quddisa sirruh. Lain cakula Ibnu Hajar geus ngajelaskeun dina fatawina. Tinggal dituturkeun bae. Cenah ku alaman deuk radhiyallahu anhu kumaha sia bae. Bejaan ongkoh sia mah. Ibnul Imam Sayyid Abi Shalih Musa Janki bapana Sayyid Abi Shalih Musa Janki dosat. Panjang urang menyaritakeun dosat. Ajeun. Ibnul Imam Sayyid Abdullah, Ibnul Imam Sayyid Yahya Zahid, Ibnul Imam Sayyid Muhammad, Ibnul Imam Sayyid Dawud, Ibnul Imam Sayyid Musa, Ibnul Imam Sayyid Abdullah, Ibnul Imam Sayyid Musa Al-Jun, Ibnul Imam Sayyid Abdullah Al-Mahdi, Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna, Ibnul Imam Al-Hammam Sayyid Al-Hasan Al-Sibti, Ibnul Sayyidina wa Maulana Amiril Mu'minin Abil Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Etalah Tuan Syekh Abdul Qadir ditinjau tina turunan min jihatil ab. Wah, jadi itu orang paingan jadi wali, orang binna heula deuleu. Mantak lamun aya jelema jadi kiai ke binna bin saha. Mantak lamun aya jelema jadi bupati binna bin saha. Mantak lamun aya jelema jadi copet binna bin saha. Sarua. Atuh binna horenganan ieu mah bin cinglu. Tuh bajana sakitu mah tuh bin. Beuh, Kanjeng boga minantu Amiril Mukminin Sidina Ali. Sidina Ali teh boga anak Sidina Hasan. Sidina Hasan boga anak Sayyid Hasan Al-Musanna. Boga anak de Sayyid Abdullah Al-Mahdi. Boga anak de Sayyidina Musa Sayyid Musa Jun. Boga anak Sayyid Abdullah. Boga anak Sayyid Musa. Boga anak Sayyid Daud. Boga anak Sayyid Muhammad. Boga anak Sayyid Yahya Zahid. Boga anak Sayyid Abdullah. Boga anak Sayyid Abi Shalih Musa Janki. Boga anak Sayyidina Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan. Jailan eta jajahan Iran. Jadi orang Persia Iran. Mantak dibawa Jailani na kuarik mautna di Baghdad. Jadinya nama masantren datang ke terbalik deui. Urang masa minggu sakali balik geus ngancem bae ka kolot. Awas we saminggu ieu teu dikiriman awas. Kolot diancem ku anak blon. Ieu teh balik deui langsung Baghdad, masyaallah. Mantak jelana dibawa. Baheula antara Iran jeung Baghdad eta ngahiji. Terus pisah jadi dua, Iran, Irak jeung Iran sarua. Itu sajajahan. Kemudian dibagi dua. Nah, kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran. Didinyalah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir. Anunya nama mejena kerulin letikene. Kerulin letikene. Ngadenge suara. Ya Mubarak. Pagiat jana. Nyana keur letikene sekitar umuran 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun. Aya suara tepuguh timbana, ya Mubarak. Mubarak.
kaget jana lumpat ka imah kaget suara ya Mubarak lumpat ku sabab ku saking sieun-sieunan naik ka para barang di para blok para muka rarasaannya kadelelah jelema keur wukuf di padang Arafah umur 6 tahun geus bisa dedelean gitu mata urang mah dedelean teh kuntilanak pocong urang mah ieu mah deuleu blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleun keur wukuf di padang Arafah kagetnya langsung turun bebeja ka emakna mak aya naon mari wes-weskan di ais ku emakna aya naon cing aya naon tadi ngadenge suara ya Mubarak kaget emakna ulah terus kaget sieun lumpat terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah diusap ku mana geus ulah loba omong cek mana geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan urang ge nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat kamari anu bebeja ka dieu kiai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu kunaon duit kula leungitan bae si pirasat lain deui cenah minta cai be cenah kiai dibere cai sugan meureun urang baheula kitu kanu kolot heueuh cekeun atuh sarua eta mah buah ragag moal jauh ti tangkalna uyah moal teh kaluhur sok inget ka ieu we dongeng teh aya jelema jadi kuncen kuburan kuncen dijarahkeun sugih nya ipang sugihna di lembur eta gara-gara nguncenan akhirnya nyana boga anak hiji-hijina dede jeung nyaah aduh nyana nganasehatan ka anak belajarnya ke ku abah dianterkeun ulah cara abah jadi kuncen ulahnya anak masing pinter ngajahan ngaji jadi ulah jadi kuncen cara abah geus we abah mah geus nasib beureun mohon atuh bah akhirnya langsung dianterkeun baheula mah tuh naik begal himar dianterkeun masantren geus bae bapana balik deui pasantren di pasantren teh sok kitu jauhna bebekelan segala loba teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah pindahlah cek nyana pindah ringkit deui pindah deuk ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pasantren nukunyana dipindahan jeung nu dipindahan begalna pae begal bae aduh jeung nyana ieu kendaraan hok jasa aduh ti jauh ka dieu itu begal diurusan guna lah dikubur bae lah cek nyana dikubur ta begal sisi jalan kubur nyana kieu bae merenung nyana teh merenung aing leumpang begal eueuh sapoe dua poe tilu poe di dinya merenungkeun begal horeng aya nu ngintip nyana merenung gitu teh datang ka dinya ditanya ceng kunaon cicing di dinya aduh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh cek nyana teh lah kuburan keur dizarahan we milu atuh kula zarah milu nya dinya dipanggarakeun takunyana terus eta bebeja pang euy aya nu soleh cek nyana di ditu anyar jelemana ge teu ka mana-mana muridna meureun cek nyana ieu urang zarah ti mimiti urang dinya terus pedagang pejabat zarah nyana nu ngazarah-zarahkeunan rame atuh sugih nyana ngazarah-zarahkeun jadi pangsugihna di lembur eta kuari kasrod nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dinya zarahna cak bapana sial amat ieu kuburan anyar persaingan ketat ya kos di DPR we gitu akhirnya bapana lantaran aset rada kurang ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang
cobalah cek aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu katariknya na zarah ka ditu oh jauh atuh barang zarah kaget kuncena anakna ih beja anak aing nya kana teh aju pelukan ngobrol kana ceng siapan gua abah di pesantren kan mbah ayo kunaon atuh jadi kuncen ieu geus pang tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai geus kieu meureun nasibna mbah ceuk nya teh lain kitu helanan kumaha lalakonna kula teu betah bah di dinya jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10 heueuh jeung kula terus pindah begal tengah jalan bae aju dikubur ku kula ieu jadi ieu kuburan begal nu ti abah teh mbah jadi ramenya begal ge nya oh bah aju sia bebejan kumaha jelema saleh masyaallah ai itu nu sok dijarahan ku abah teh nu dikuncen mana begal eta sial horeganan sarua kuburan begal ge be tah nu mantak ge buah ragag moal jauh ti tangkalna wajen kukumaha ge kitu bae di ditu emak begal di dia anak begal sarua tah jadi kulantaran menang naon gitu ngaranna di Paraban menang hasil kuncen atuh jadi kuncen deui di dituna hasilna menang hasil ti DPR atau anakna ge minimal jadi pemalingan lah ti dituna hasil menang polisi anakna minimal nyana teh meresan rakyat bae atuh kumaha ti dituna polisi deui abri deui emang karar itu atawa sanajan teu akur tipe kana mantap urang dek masantrenkeun anak sing ada biaya lamun hasil nyaloan anakna di pondokna jadi calo bae ulah eta sing ada eta nah ieu sing ada tah ieu urang teh barang dahar cek ki soleh teh mah jagi soleh atuh cenah kula mah atuh menang berkat ya alhamdulillah anakna kuari ngariung bae atuh berantaran nyanana menang berkat bae diparabkeun ka anak atuh anakna kuari beuki ngariung urusan bisa ngaji jeung teu lain urusan teh mah nu penting mah nyana teh hasil ngariung dibikeun ka anak-anakna ge beuki ngariung bae asal nu ngondang ngariung mah marah tah ti ngariung deui gitu mantak sing hade urang boga anak aya nu mere ieu ti pamarentah ti bupati teh lah ti dandim teh ti camat teh omat ulah dibikeun jeung ulah didaharkeun ka anak cukup urang bae legleg ieu tadeui kunaon teh urang ge ulah cilaka bensin dah ngumanta ku ari kiai jauh jeung Allah bensinna ti bupati sedengkeun bensin ti bupati mah jurusan ibadah sebab tina pajak ulah kaget lamun kiai lazat tina ibadah ulah kaget lamun kiai jadi sangheu ku ari ibadah ulah kaget lamun kiai hudang ti peuting haju pulang nya bensin lah 2 tak bensinna ulah sok disalahkeun kumaha haju suzon ka kiai deh kiai eta mah ngomongna sangeunahna bae cek nya mah kumaha meureunanan suzon bensinna merepet bau kana irung lagi dilompatkeun gas pok bodet teh daek leumpang eta 2 tak eta kos kitu nah ieu kiai anu barang daharna ti pamarentah ieu bensin 2 tak hiji moal aya lazat ibadah cain cakula cek ahli-ahli Allah kumaha bensinna nah iyalah lamun urang kira-kira kurang bagus ulah didahar ku urang ulah sok dibikeun ka anak urang ngadahar hasil ti pamarentah kemudian jadi daging jadi getih jadilah cai mani kemudian dijimakeun ke pamajikan terus bondal jadi anak eta bensin udang pamarentah teh jadi anak kuari anakna hayang namanya hape urang nonton TV bae geus diulah-ulah ge ku kolotna ieu kota dina cai manisna hasil ti bupati diturunkeun ka anak bidakeun ngaji anakna macan koran bae deres koran bangsa Kompas mah Merdeka ieu mah kota masyaallah di Bitung ada gorong-gorong pas kota makan kos gitu ada bungkusan hitam ternyata bayi kecil tolol eta Bitung eta kos gitu
Masya Allah jelema kasep bungutna di matana di hidungan. Inilah sosok orang Cikupa yang telah menggagahi nenek-nenek. Goblok. Eta kos kitu eta. Kos kota eta kos kitu. Moal pinter sia macaan pos kota bae mah. Moal dijamin moal pinter kajian gua kumaha ge. Mun kurang maca koran, Merdeka, Kompas. Eta kelas-kelas internasional. Ulah, bila perlu bahasa Inggris, bacaan kurang teu ngarti los. Baca geus urang. Woi, rame amat ieu baca horenganan ti balik. Nyana bebeja ke anakna. Nak, mobil ti balik. Mana tuh geuleuh, bana di luhur. Atuh lain mobilna ti balik bak korana. Oh, korana emang. Sia laki-laki horenganan di brojak tuh gitu. Bodoh mah dibawa ke mana guys. Ya iya, bapak nak kuncen, anak nak jadi kuncen, meujeuna. Nah, wa inna nasaba waliyati hadratis sidina wallahu a'lam bissawab.